Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina channel Api Handy Official. Ya, dina dengan ayeuna urang medar perkawis kaulilan budaknya. Salah sahijina nyaeta samintrong atanapi sapintrong. Sapintrong atawa sakapeung aya nu nyebut oge samintrong. Mangrupa salah sahiji kaulinan barudak asal Sunda atanapi Jawa Barat. Kaulinan ieu biasa ngagunakeun alat nu mangrupa karet gelang nu diuntun. Tah, salian ti mika butuh cara atanapi strategi dina ngalakukeun sapintrong. Oge kakuatan fisik. Palaku atawa pamaena dipiharap kudu jujur tur sportif. Dina kaulinan sapintrong manya dina harti dina kaulinan sapintrong urang diajarkeun sangkan kudu jujur. Tah, utamina pikeun wanoja kaulinan sapintrong mangrupa salah sahiji kaulinan nu paling dipikaresep. Salajengna kaulinan dimimitian ku cara nangtukeun dua urang nu kudu atawa boga pancen pikeun ngajaga dua tungtung karet. Sanggeus nangtukeun saha nu nyepeng karet, lajeng saha nu kabagian ti heula maen. Saterusna, kaulinan sapintrong dimimitian ku cara luncat siga biasa. Biasana satajan dikawitan sok aya persetujuan, perjanjian, atanapi kasapukan, atanapi kesepakatannya anu biasana dibadamikeun heula ku para pamaen sameme sapintrong dikawitan. Tah, perjanjian atanapi kesepakatan atawa kasapukan dina kaulinan sapintrong biasana nyaeta dina palebah gancangna muterkeunana karet nu diputerkeun ku dua urang pamaen kitu tah. Nah, nu kabagean nyepengan dina kaulinan sapintrong taya istilah eleh jeung meunang nu aya dina kaulinan sapintrong nyaeta urang teh diajarkeun palasipah. Di antawisna sareundeuk, saigel, sabobot, sapihanean, silih asah ku pangabisa, silih asih ku pangarti, jeung silih asuh ku pangaweruh. Gawe bari heureuy, heureuy bari gawe, tapi ulah ngaheureuikeun pagawean. Cag ah. Ieu teh samintrongnya. Oh, loncat tingginya ari mana we teh samintrong ieu teh.
sing luhur. Wah. Yuk, Pak Diki mantap.